kasunatan wudu. Wa taslisu kullin min maksulin. Biasa ya nulis maklumnya. Wa taslisu kullin jeung sunat dina wudu teh tilu kali. Mana nu tilu kali teh min maksulin. Anggota wudu anu dikumbah sunat ngumbahna tilu kali. Wa mamsuhin anggota wudu anu diusap sunat tilu kali musapna. Wa dalkin anggota wudu anu digosok-gosok sunat tilu kali. Wa tahlilin anggota wudu anu disuar-suar. Anggota wudu disuar-suar teh jaga tu kandal sunat tilu kali. Wasiwakin memeh wudu sunat nyusur, nyusurna tilu kali. Wa basmalatin memeh wudu maca bismillah. Bismillah nage tilu kali. Kadang-kadang kan ya. Sekali kan. Ya dalam gitu sih. Ngaji maca kitab punya orang maca kitab. Kayak tulisanan. Nah, jadi ayat keterangan tapi sing anu nanyakeun keur aku aja nanya ya keterangan. Bahkan sakaya maca salam 3 kali kan ya. Kan aya hadis Rasul ge maca salam teh 3 kali. Ayat pernah manggilnya bersama dengan hari soal ya, aya hadis. Dia bismillah oke orang biasanya sekali kan. Sunat bismillah oke 3 kali. Wa dzikrin akibahu jeung zikir sabada wudu. Zikir sabada wudu itu berarti doa setelah wudu. Berapa kali biasanya? Sekali. Nah, iya kita kurang dibaca. Jadi wa dzikrin akibahu sarua zikir atau doa sanesud oge dibacana 3 kali. Da sunatna 3 kali. Itibai ia mengikuti karena pada kanjeng Nabi. Ya aksari jalika. Wa yasul taslisu bi ghamsil yadi masalan walau fi ma'in qalilin idza harakaha maratain. Kumala mun wudu teh dina bak atawa diragasi lain dina keran dicelupkeun biasana leungeun teh suku ke dicelupkeun. Lamun urang wudu anggota wudu nu dicelupkeun maka supaya kahitung 3 kali kumbahan teh nyaeta cukup ku harokaha marotae dirobahkeun 2 kali. Berarti nyelupkeun meureun sakali nya, robahkeun ka kiri sakali, ka kanan sakali. Eta mah 3 kali. Jadi teu kudu dicelupkeun cabut celupkeun teu kudu kitu kusuna kitu. Teu kudu dicelupkeun dicabut celup teu kudu kitu. Celupkeun sakali perhitunganana nya robahkeun ka belah kiri sakali, bagi ke kanan sakali jadi 3 kali. Gitu. Namun wudu anggota wuduna dicelupkeun. Walau roda jangan mengabalikeun si mutawadi teh jamana wudu ma'al goslati saniyati kana cai kumbanu kadua asola lahu aslu sunati taslis maka hasil kereta jama ganjaran sunat nilu kali ya. Kan hari kumbanu kaji mah wajib. Cain lagi urut kumbanu wajib mah jadi mustamal. Hari kumbanu kadua mah hukumna sunat. Nya cain lagi berarti henteu mustamal.
urut ngumbah sunat mah maka pesabab teu mustamal maka urut ngumbah nu kadua teh dipake ngumbah deui keur balena nu katilu. Nah, maksudna gitu. Eta cukup. Ieu mah gambaran gitu. Cai di siuk nya, di siuk ya. Kuleun katuho dina balenan kadua teh. Ti luhur ka handap geus kitu teh. Cai dipake ngubah dewe diusap gitu eta teh. Eta ge cenah cukup sakitu. Jadi karena kumbahan kadua mah kumbahan sunat jadi caina lain cai mustamal, aya urut sunat mah meunang dipake deui gitu. Kama stadhara wa syahuna sakumana geus dizahirkeun ku guru urang sadayana. Kumaha lamun ayeuna kumbahan pertama ge jan baseuh kabeh. Gitu. Kumbahan pertama ge jan baseuh kabeh. Kari-kari urang ngumbah kadua katilu. Maka di dia lamun kumbahan pertama encan baseuh kabeh mah sanajan babare kali nyiuk ge can dihitung kumbahan kadua katilu. Wala yujijiu henteu cukup nantas lisuduin nilu kali ngumbah anggota wudu qabla itmami wajibi ghuslihi samemeh nyampurnakeun nya anu wajib dikumbahna. Jadi kumbahan anu wajib teh nyaeta kumbahan pertama. Urang lamun ngumbah beungeut nyiuk cai sakali da moal baseuh kabeh beungeut teh. Ya, beungeut moal wakarata, moal waka baseuh kabeh. Lamun nyiuk sagayung teh. Tah, berarti siukan eta kusabab can merata kumbahanana can dihitung sakali. Salagi can baseuh kabeh mah nyiuk dewe make gayung. Karak baseuh kabeh, lamun geus baseuh kabeh, karak dihitung sakali ngumbah. Jadi lamun anu pertama can merata baseuhna eta can dihitung sakali. Lamun can dihitung sakali can sampurna kumbahan pertama maka can meunang hitungan kumbahan kadua jeung katilu kitu maksudna. Wala bada tamamil wudu'i atau sabalikna nya ngadua kalian ngatilu kalian nate setelah sampurna wudu. Mimiti mah sabalen wudu teh geus anggeus malen deui, geus anggeus malen deui. Tah kumaha lamun kitu wala nya henteu cukup teh henteu termasuk nilu kali dina ngumbah anggota wudu lamun malikanana sabada sampurna wudu. Bisina tadi mau wudu cenah sakali-sakali geus anggeus teh wudu dewe da tilu kali lain kitu. Nah, jadi tilu kali teh sakumaha biasa dipigawe ku urang. Urang keur ngumbah beungeut ya tilu kali teh pas meneran waktu ngumbah beungeut. Urang tilu kali ngusap sirah ya tilu kali teh pas meneran ngusap sirah. Ya lain tilu balenan kan. Lain tilu jalan. Beda jeung bab adus. Nah, adus ge kan sarua. Adus ge sunat 3 kali. Kan kusabab ari adusna anggotana hiji kan. Anggota adusna hiji sakabeh badan. Lamun geus baseuh kabeh karak urang hayang ngadua 3 kali teh adus deui saperti balenana pertama. Kitu dina adus mah. Tadina adus mah anggotana hiji. Anggota adus mah. Itu jadi ada di nambah wudu mah ulah kos adus itu maksudnya. Ya adus mah hayang 2 kali 3 kali teh setelah selesai adus pertama ya adus teh ka 2 kali ka 3 kali. Ya wudu mah teh gitu. Jadi 3 kali teh dina waktu migawena seperti anu geus biasa digawean ku urang. Kumalamu kurang 3 kali wa yukrahu anaksu anisalas. Hukumna makruh lamun wudu ngumbah atawa ngusap anggota wudu kurang 3 kali.
2 kali atau sekali makruh ya. Makruh setelah mendaya alasan gitu ya. Ada channel sedik mah kumaha sih. Tapi 3 kali mamahnya itu sekali. Kajiadati alaiha aibiniyatil wudu'i nya. Saperti ayeuna makruhna nambahan leuwih tina 3 kali. Kurang 3 kali makruh, leuwih tina 3 kali oge makruh karena sunatna 3 kali. Jadi lamun ninggalkeun sunat hukumna makruh gitu. Lamun ninggalkeun sunat hukumna jadi makruh. Sunatna 3 kali, ya berarti enggak sedih loh. Ulah kurang, ulah leuwih. Lamun kurang atau leuwih kesabab ninggalkeun pasunatan maka hukumna jadi makruh. Kama bahasahu jam'un sakumanu geus dibahas ku ulama-ulama nu loba. Wa tarumu bahkan hukumna ngajadikeun haram mimain mauqufin lamun wudu leuwih ti 3 kali ngumbah jeung ngusapna bari make cai anu diwakafkeun ala tatahuri pikeun susuci. Ima cai wakaf. Cai wakaf kumaha sih? Jangan ada masjid nu bosa cai wakaf barunya. Da eta mah pulang lingkup wakaf kan. Tadi tihala jana leuwih ti 3 kali hukumna makruh. Nah, bahkan lamun caina cai anu diwakafkeun khusus paragi susuci tina hadas, susuci tina najis. Lamun leuwih ti 3 kali teh jana hukumna jadi haram. Jadi termasukna eta kan ngagunakeun wakaf lain karena kakuduanana gitu kan. Jadi maca itu jika susuci, tan susuci memaksimal 3 kali, kali-kali leuwih ti 3 kali tah eta. Anu leuwih ti 3 kali jadi haram karena nyulayaan karena sakumaha dina bab wakaf gitu. Jadi ada aji mah urang teu kalinya pikiran. Cai terasa mana war-war bae. Bahaya cenah. Parun Yahudu syaku Yahudu nyokot sa asyaku jalma nu mangmang asna wudu'i dina tengah-tengah wudu teh mangmang pisti abin aw adadin dina mamang dina masalah ngawalatakeun cai atanapi dina masalah hitunganana. Bil yakini nyokot karena yakin. Nyokot karena yakin teh dia orang ngumbah banget teh asal jan baseuh kabeh ya berarti nyiuk deui kumbah deui gitu. Ieu urang teh ngumbah banget teh poho 2 kali pah sakali. Nah 2 kali apa 3 kali urang teh mangmang ya nyiuk deui we gitu nya. Jadi lamun mang-mang dina hitungan mah nyokotna karena saeutik gitu. Ada yakin teh. Yakin teh nyokotna karena saeutik. Orang ikan lamun wiridan kadang-kadang sok kerok kan hitungan teh nya. Keroknya ikarep mah dia yakin nya nyokotna karena saeutik we. Dasarna kan encan gitu. Wujuban bil wajibi nyokot karena itu kan leuwih saeutik nyaeta kana yakin hukumna jadi wajib lamun anu dimamangkeunna perkara wajib wanad dan bil mandub jeung hukumna jadi sunat lamun anu dimamangkeunna perkara sunat walau fil ma'il mauqufi sanajan dina cai anu diwakafkeun. Kada tadi kitu kan jadinya. Tadi cenah lamun cai wakaf mah haram lamun leuwih 3 kali
Jadi kumaha lamun mamang ieu teh ngombabeuna teh geus 2 apa 3 gitu kan. Karena emang mama kemungkinan leuwih meureun. Nah, maka kusabab mama cokotlah hitungan leuwih saeutik walaupun dina bukti nama hitungan leuwih gede gitu. Tapi kusabab mama eta masanajan dina cenah diwakafkeun oge maka henteu jadi haram. Kumaha lamun mamang teh beres wudu amasyaku bada firaq kana penarimang mana beres wudu mah palaiwasiru henteu naon-naon eta mah teu kudu balikan deui. Wudu geus beres ih, tadi teh musafsiran teh sih. Nah, tadi teh musafsiran teh geus wuduna geus beres geus teu kudu balikan deui. Aya mamang mah kitu nya. Kecuali yakinnya tadi teh musafsiran eta mah mamangnya kudu balikan deui yakin mah. Ya, karena hari mamang kan mungkin henteu eta mah. Wa tayamunun jeung sunat dina wudu teh ngaheulakeun beulah katuhu. Ae taqdimu yaminin ala yasarin tegasna ngaheulakeun ngumbah beulah katuhu manderikeun ngumbah beulah kenca. Pilyadaen dina masalah ngumbah 2 leungeun warijlaen jeung dina lebah ngumbah 2 suku. Walinawi akto api jami adoi udui jeung kaupamana jalma anu naon eta teh anu potong leungeunna dina sakabeh pirang-pirang anggota wuduna. Artina dina wudu sunat ngaheulakeun katuhu mandarikeun beulah kenca. Kumaha mun dibalikeun kenca heula cenah karakah teu nya wuduna mah sah wae ngan meureun makruh sabab ninggalkeun kasunatan. Kumaha lamun bareng ieu mah da wuduna ge diebak cenah. Leungeun teh barengek kenca katu dicelupkeun nya sah wae. Suku 2 dicelupkeun nya sah wae ngan meureun kusabab ninggalkeun kasunatan hukumna jadi makruh. Wa dzalika li anna sallallahu kana yuhibbu tayamun fi tatahurihi. Karena Kanjeng Nabi ya dalilna ya. Karena Kanjeng Nabi ya sangat mikaresep kana migawe beulah katuhu heulan dina waktu susucina. Wasanihi jeung dina kalakuanana. Anu dina susuci unggul dina tingkah paripurna oge Kanjeng Nabi eta sok ngaheulakeun anu katuhu mimma huwa min babi takrim tina pagawean-pagawean anu sifatna mulya. Di pagawean-pagawean anu mulya menurut agama Kanjeng Nabi sok ngamimitian ku beulah katuhu. Lain dina bab wudu doang. Seperti naon ka iktihalin, seperti make sifat. Kayak sifat halis, sifat panon. Sifat panon mah makena handapun panon. Oleskeun. Ai make sifat teh lain awewe wungkul. Lalaki oge sunat make sifat. Bahkan dina faedahna make sifat teh lamun jalma rek sarek make sifat eta ngawaris kana awas paningali. Urang mah teu umum kan lalaki make sifat namanya dina daerah tertentu mah ya geus biasa we gitu lalaki make sifat. Bahkan dina Asyura kan dina poe Asyura kan aya keterangan namanya. Lamun jalma poe Asyura make sifat panon maka moal jadi panon dina taun eta dina poe Asyura. Nah, jadi make sifat teh sunat awewe lalaki. Maka ia bersabab sunat pagawean alus maka sunat
make sifatnya tibelah katuhu. Walubsi nawi komisin yang seperti make baju nya, make baju nameh kamar gamis, rek baju koko gitu, rek baju kemeja eta sunat tibelah katuhu. Nasupkeun leungeunna maksudna nasupkeun leungeunna tibelah katuhu. Wanalin yang make sendal oge sunat tibelah katuhu. Ketika kadinya agamanya orang pakai sendal teh nyaman wae pernah gitu orang mah kemana pernah nak tingkat tuh. Tapi lamun turun di mobil umum mah biasanya suku kenca, lamun suku katu sok nabu kan, sok ngajolong lamun suku katu nyai mobil ada nomor mulanya ini kan mobil sok ngajolong yang gini keselalu jatan kan. Biasa dalam memakai suku katu sok labu. Make sendal sunat, make gelakan, make bala katuhu. Pataklimi zuprin ngeretan kuku sunat di bala katuhu heula. Wahal kinawi rosin dicukur nyukur sirah. Oh iya mah bagian tukang cukur mah. Ya, lamun rek dicukur pesen ka eta ka Asgar. Bola katu heula. Terus mangsa bola teh para listrik. Kieu nya. Dicukur oge. Ya, cukur sirah, nyukur kumis sarua. Bola katu heula. Sebab eta tuntunan agama kan. Syariat agama. Wa adin jeung barang cokot nya make leungeun katuhu nyokot naon we nyokot kitab ya, nyokot kadaharan gitu kan, nyokot naon we rek rangkang rongkong teh sunat make leungeun katuhu. Wa atoin jeung barang bere sarua deh barang bere ge nah geus jadi ada kurang ieu banyak orang Sunda nya mau barang bere ya orang pan kabudak ge mah make tangan bagus gitu kan, tangan bagus teh tangan kanan kan sunat mun barang bere teh merekeunna make leungeun katuhu. Mun make leungeun kecer makruh amun dialungkeun mah modenya amat dialung ke besok kayak kan dalam alungan gitu kan sungguh banyak kalau kan kawasan masalahnya. Jadi ayeuna tuntunan agama mah ya merekeun make leungeun katuhu eta sunat, make leungeun kenca makruh apalagi lamun dialungkeun. Wasiwakin jeung sunat ya make leungeun katuhu jeung ngamimitian di bola katuhu dina waktu siwak. Nah siwak teh nyata nyusur atau nabi gosok gigi. Siwak begadinnya orang nyikat kumangan kan ada gosok gigi teh. Bola katuhu cat gigi bola katuhu kan gosoknya. Jadi aya nilai ibadah kita make aturan mah. Aya semata-mata kesehatan, aya semata-mata ngeunaheun lain. Jadi aya make tuntunan mah jadi ibadah bae. Jadi sakabeh kegiatan teh aya tuntunanana supaya jadi nilai ibadah karena orang memenuhi target nya wa maqalatul jinna wal insa illa liya'budun gitu karena orang didamel teh ya supaya ibadah. Nah, maka nalika aktivitas orang nuturkeun karena tuntunan agama maka eta jadi nilai ibadah gitu maksudnya. Terpaku karena sholat yang puasa orang apa sholat orang sesapoting paling berapa menit sih orang sholat wudhu yang sholat yang wiridan paling 15 menit 5 kali maju sapoting timbang berapa menit jadi supaya yang memenuhi karena target orang di dalam tes pikeun ibadah ya kegiatan orang sapopoe lamun nuturkeun kana tuntunan agama maka eta jadi ibadah.
sesuai yang target gitu ya, sesuai yang target emang manusia itu sekeriban. Wa tahlilin jeung nyehil nya. Nyehil kan sunat. Tasdahar teh nyehil sunatna. Tasdahar teh nyehil. Tapi kalau udun kan tasdahar teh udun. Karena udun. Sampai udun nyehil heulan. Sampai udun nyehil heulan gitu. Jadi tasdahar teh sunat nyehil dalam di rumah makan di rumah makan Padang, di warteg sok aya kan. Karena tusuk gigi. Jadi tusuk gigi teh lain nyolokan nutup. Jeung ngolekan eta cehil gitu. Terus lamun cehil benang kumahakeun nya piceun. Cehil mah teu meunang di dahar. Ya, cehil anu geus cehil dicolek urang pami tepot cuma daging teu meunang ditelek deui. Ya. Jadi lamun geus lamun urang geus dikunyah tuluy kaluar tina bibir. Eta sareng cidu hukumna. Ya, ngadahar cidu teh hukumna haram. Cidu anu geus kaluar ti bibir mah sanajan cidu sorangan. Haram tina sababna sabab eta teh mustahdzar, barang geuleuh. Gitu. Jadi lain keadaan najis ku sabab mustahdzar, barang geuleuh. Nah, barang geuleuh eta termasuk haram. Geus dumuk nu najis mah barang geuleuh oge haram beda. Ngomong teh itu kan kadang-kadang sok kagigir kan ya. Kadang-kadang geus muncrat ka gado nyangkut di jangkot di lamot gitu. Eta teh haram. Jadi lamun cehil geus kaluar dina bibir urang eta hukumna sareng ciduh. Nya barang geuleuh teu meunang didahar. Kecuali lamun cehilna can kaluar di jero kene mah sareng ciduh. Ciduh ge di jero mah meunang diteleg sanajan meunang ngumpulkeun. Kitu kan nya dina bab puasa ge meunang neleg ciduh sanajan ciduna teh meunang ngumpulkeun. Saku bukan ya umum yang penting hari loba masan minum cai setengah gelas. Itu batal ya kan? Dina bab puasa ya itu. Teh nyahir teh sunat, nya ibadah diganjar ka Allah. Eta nyahir make leung katuhu. Wa yukrahu tarkuhu, maka kusabab sunat ngaheulakeun katuhu hukumna jadi makruh lamun ninggalkeun ngaheulakeun katuhu kalahka ngaheulakeun mujanjah eta makruh. Jadi lamun ninggalkeun sunat geus makruh gitu maksudna. Wa yusanu ataya suruh pididihi jeung hukumna teh sunat make belah kenca dina pagawean anu henteu mulya cek agama. Jadi lamun pagawean anu kotor mah sunatna make leungeun kenca migawena ulah katuhu. Wa huwa makana min babil ihanah. Eta pagawean anu termasuk hina wal adza jeung kotor. Kal istinjai seperti cebok ya orang namanya. Cebok, ngisang gitu kan. Ismal orang ya. Cebok, ngisang make leungeun kenca. Tapi kunaon make jam tangan leungeun kenca. Tuh ada. Kurna mah gatonya. Udah eta mah barang nu alus gitu kan. Kondangan kenca. Cara mah hadiah buruhan dabongan sok mobilan karena najis karena kotor gitu ta. Ya. Tah eta dalil nanti mah dalil buruhan. Dalilna make jam tangan leungeun kenca sebagai buruh gitu. Tah di mana dalilna? Jadi dia make teh kan ya. Kangaran pagawean nu alus mah sunatna leungeun katuhu. Pagawean nu hina nu kotor sunatna leungeun kenca. Kanjeng Nabi kan make cincin kan ya. Lalaki sunat make cincin dina perak. Bari make mata. Perak teh make mata.
Kanjeng Nabi ge make lamun urang wudu sunat pan memakai cincin mah diputer-puter cincin teh. Jadi nilai tambah nilai ibadah kan diputer-puter. Lamun cincin longgar, lamun cincin seret wajib diputer-puter nata sebab bisa ngalangan cahaya. Tah Kanjeng Nabi mah make cincin teh di jari belah katubu. Lain di kenca. Gitu. Tadi teh sing ngajarkan jam tangan hadiah kalian kenca gitu. Kanjeng Nabi ge make cincin, orang make cincin teh umumna di jari kenca. Kanjeng Nabi mah di jari katubu. Mari make mata, make batu gitu injeuna. Bari mata nanti diteuneun di jero, lain teuneun di luar. Orang akan di luar tiba-tibanya. Karena pakaian di lengan kenca, make cincin teh batuna di luar, gede deui. Nya urang mah da niatna keur ibadah sih. Perhiasan orang aya arek ibadah mah gitu. Nabi nyontokeun anak mun make cincin dina perak, make mata diteuneunna di belah jero mata. Jileungan katuh. Tah ieu teh bising ngabarita pakai jam tangan dengan kaca daerahnya kaburuhan. Tah Kanjeng Nabi mah make cincin oge di belah katuh. Pakaian kota seperti cewek wanti khotin jeung seperti nyingsring rek ngupil eta sunatna make lengan kenca. Jadi sunat ya ganjaranna kitu maksudna. Sanajan kotor oge sanajan hina aing nuturkeun kana aturan mah boga ganjaran sunat make lengan kenca. Wa qal libasin jeung rek ngalepaskeun pakaian mukaan baju sunat dengan kenca heula. Mun make lengan katuhu lamun ngalepaskeun mukaan make lengan kenca. Heulakeun belah kenca. Wa yusanu al-bada'atu bi gosi a'la wajhihi wa atrofi yadaihi. Yang dina wudu sunat nalikan ngubah beungeut dimimitian ku ngubah beungeut bagian luhur ditarang lain ti pipi. Wudu kan ongenge biasana. Nah, kadang-kadang ya nyorang mah pipi we kan. Jadi sunat mah ditarang heula di luhur. Tas aya wulu teh beri damah gitu kan ya. Karena sunat tadi ya kan. Sunat mah ngubah di luhur. Jadi lamun ngubah di luhur mah cai teh nyurucuna ka handap leuwih irit cai gitu maksudna. Sunatna di luhur. Jadi lamun arek itu wuduna tonongeng teh yang rada dangah gitu nya. Supaya babari nuturkeun siuk kucurkeun ka tarang gitu. Eta sunat. Wa atrofi yadaihi wa jilaihi. Ejang sunat dina waktu ngebaleungeun jeung subuh teh tina tungtung ramo tungtung leungeun. Lamun caina di bak mah atau di empang kan disiu gitu kan. Nah, dapal leungeun urang urang disurupkeun disiukeun gitu kan nyurulukna. Eta kuduna gitu. Ana kumaha mun make keran, mun hese keran mah. Wah, hese lah barabe ngeunahkeun di siku ka handap kitu nya. Iya tulisanna wa in soba alaihi ghairuhu sanajan ayeuna wuduna dikucuran ku batur nya ku keran meureun. Sanajan make keran sunat mah ngaheulakeun tina bagian tungtung ramo heula. Wa ahdul ma'i ila wajhi bi kafaihi ma'an jeung dina waktu ngumbah beungeut mah sunatna ma'an sakaligus. Ari dina leungeun makan sunat katuhu mandarikeun kenca aing ngumbah beungeutna sakaligus. Ai beungeut bara saudara. Beungeut dua bagian kan, pipi kenca, pipi katuhu bising nah kitu. Ai leungeun cenah dua. Kenca jeung katuhu sunat, katuhu mandarikeun kenca. Aya beungeut kan oge dua, sugan cenah pipi katuhu kana pipi kenca. Iya tulisanna. Wa adul ma'i ila wajhi jeung sunat nyabat cai nya sakeun ngubah beungeut di kapai ku dua dampal leungeun mahan sakaligus gitu.
kudu sabelah banget nah sabab leuwih mudah sakaligus. Ya hadena aya tulisanna ya lamun tadi soalna cenah bola katur mandarikeun nu kenca, mun teu mah. Jadi ada tegana jeung batu teh. Sabelah banget. Kurungna ge bener sabelah gitu. Katana sabelah lagi gitu. Entah dina beungeutna geus sabab leuwih babari sakaligus nyamaan geus bareng dina beungeutna sunatna. Wa wadu mayang tariku minhu an yaminihi. Lamun wuduna aya make sisiuk sunat dan sisiuk teh beulah katuhun urang. Da rek nyukna make leungeun katuhu kan nya. Urang wuduna make gayung ya. Ta gayungna teh sunat diteuneun beulah katuhu urang. Da orang nyukna ge rek make leungeun katuhu. Mun jadi babari gitu ta. Wa mayasubu jang wadah anu nyicikeun si jalma minhu tina eta wadah an yasari di belah kenca. Gayungna di belah katuhu, wadah tempat cairna sunat di belah kenca gitu. Sunat di belah kenca. Ya sampai ke sakedeutieu teh gitu. Orang pelaturan wudu teh lamun dipake mah gitu. Nah, jadi supaya naon ya dipake teh ya supaya jadi aya tambah-tambah ibadah, tambah-tambah ganjaran gitu. Teh dina bab wudu teh kasunatan teh bener aya 60 genep. Dina yanana dina juga nah. Pas sunatan wudu teh aya 60 genep. Tapi loba paling lo paling masalah bola katuhu, bola kenca, masalah nun gayung nun pada jana diatur ya karena lamun di total teh jana sunat wudu teh nepikeun ka 60 genep. Jadi wajar loba. Wa wilaun wallahu a'lam bishawab.